Dokter teh gablek cedok. Goblok. Ah, kunaon di nok? Heupan bieu teh nok teh ka dokter, A. Nah, terus? Erek berobat. Hari ieu kalaka dibere resep lain dibere obat. Ya terus masalahna naon nok? Hah? Apana age apa sorangan nok teh teu bisa masak. Kalaka ieu kalaka dibere resep. Nih. Ieu tah cek aing ge. Ieu. Adi aing ulin wae di kamar ieu jeung biebah da rempag anjir. Kabawakeun. Ampun teuing nok. Ieu. Ieu teh resep lain resep ajang masak seteh. Ieu, ieu teh resep ajang nebus ubar. Bawa ieu ka apotek cokot ubarna tebus. Jik, tebus. Nah, make jeung kudu ditebus sagala da teu budak gade nok mah. Naon jadi kana guda gade atuh? Heupan biasana kudu ditebus sagala da teu ngagadekeun nok mah. Astagfirullahaladzim. Boa ebah. Henteu maksudna gade henteu. Nebus ubar ka itu anjir bikeun duitna cokot ubarna lain masalah digadekeun eta. Astagfirullahaladzim. Ieu adi aing ruksak deui wae ieu ulin jeung biebah.